Mantak nalika itidal ieu panangan jaga Allahu Akbar dan Allahu liman hamidah klok we jadi tiga robotnya bisi kumaha bisi kieuan tah Allahu Akbar Allahu liman hamidah mencari makan kieu teh kadangnya pas rek sujud ningali tarawehan Allah anu kaki teh usahakeun tanagaan salagi mampu mah nya sabab eta teh gurak-gerik usak eusitna awak urang teh bisa-bisa ngabatalkeun kana salat sabab aya kelebihan gerakan. Salit deui. Wasabi'u nomor ka-7 ar-rafu minar ruku'i wal i'tidal. Cengkat tina ruku sareng i'tidal. Urang masuk biasa nyebatna teh i'tidal. Ari i'tidal teh sami Allahu liman hamidah cek urang mah nya. Qaiman alal hayati allati kana alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin anil qiyam. Ari nami-nami i'tidal teh uih deui kana gerakan memeh ruku. Lamun memeh ruku nangtung ngasa kieu berarti normalnya. Lamun teu aya panyawatan. Ruku i'tidal teh uih deui kana gerakan memeh ruku. Lamun anu dongko berarti cengkat deui, lamun isyarat peureum beuntakeun deui nya. Eta oge lamun teu madarat. Dalam madarat mah saperti kenaon cacingan sok aya nu diceuna teh kumaha remen cacingan teh ya remen carang remen pikiran Allahu Akbar nah eta dianggap gerakan cenah ieu teh henteu da eta mah madarat pusing punya lira tanpa dikontrol ku urang teu beda lamun di istrinya di pamangget dia terkadang aya istri na tepan hareudang tengange kutang lahnya tengange kutang kan mun rukunya pomola mun panjang mah Allahu Akbar kan bakal biar gayotnya nah eta dihitung gerakan henteu nya eta mah lamun ya lamun tengange nya coba gerak rukunya bukaskeun Allahu Akbar. Tah, pamateri oge sami nya teu make calana kayak panjang Allahu Akbar. Tah, mun antung-antungan nah eta dihitung gerakan henteu nya eta mah. Teu dihitung gerakan. Sami sapertikeun panoan anu cacingan pikiran. Henteu nya, henteu dietang. Sanajan pas rek ruku teh make isyarat kan teu ruku teh kikian. Teu dihitung naon, teu dihitung gerakan atawa sok aya nu lilinian teh kumaha ya ngadeg juga lamun tampil ka hareup mani sok era tah kieuan tah eta oge sami teh eta gerakan tah eta i'tidal jadi i'tidal teh cengkat kana posisi samemeh ruku tangke bacaan-bacaan nama lebet kana pasunatan. Sapertoskeun mana pasunatan teh dipayun aya lengkapna. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim. Eta mah sunat. Sunat teh maksudna kumaha? Masih teu dibaca oge rukuna sah. Atawa mun sami Allahu liman hamidah Robbana lakal hamdu bacaanana sunat teu dibaca oge sah salatna ngabetom ieu mah salat teh janten ari salat namanya ngana sakabina-bina mun ngabetul oh Allahu Akbar oh subhana rabbiyal azimi oh sami Allahu liman hamidah nya janten-janten wae ngan pedah teu kenging ganjaran pasunatan. Sami dina i'tidal oge aya tumanina. Engke Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Cenah moal diangkatkeun mangga, bade di dieu mangga di dieu langkung aman nya.
langkung aman teh mah nya kira aku kieu ari di dieu mah kan masih keneh rawan kieuan abdolna aya dua kawal aya nu nyebatkeun di dieu lamun ngaos kita bagi kandal pasti nu abdol di dieu ngan lamun teh mah lain pemula barunya lamun ieu mah kitab-kitab anu naon anu masyhur anu umum kadang di dieu naon sababna pikeun ngajaga gerakan teu beda we sapertikeun Allahu Akbar aya nu nyebat di dieu aya nu nyebat di dieu itba ka Sayyidina Umar dina sarah sapinah wae nya sanes berarti sapinah mah ipis dah hese anger nya teh seueur nya gerakan naon posisi ieu teh aya nu kieu aya nu dina dada bisi ningali Allahu Akbar kieu tah nya eta teh emang aya coretna dina sarah sapinah ngan ari urang mah nu biasa we nu geus diajarkeun diteuneun belah kenca naon isarah ngajaga hate terus ditutupan ku naon ku pandangan katuhu terus ieu jarina ditangkepkeun tilu ieu nu duana kadiekeun eta we kitu nya ulah dirobah-robah hayang gaul sanajan masing di luar ieu ge sah-sah wae bade di dieu sok ningali nu kieu nya mangga-mangga wae dan nu penting kumaha nu penting mah panangan teu usik-usikan bisi kieu Allahu Akbar tah bisa ningali nu kieu nya sah-sah wae ngan lamun aya nu kieu teh bisa bakat pinter bisa bakat apal eta teh turut ya batur ge disangsangkeun leungeunna Allahu Akbar nya sah wae lamun ningali sah mah nya termasuk anu dikahanapkeun oge Allahu Akbar nya sami-sami keneh sah ngan ari urang mah diajarkeun ku sepuh-sepuh teh nu kumaha nya nu afdol nu utama Allahu Akbar dina ngangkat oge seueur nya jadi beuki urang ngaos teh beuki pusing nya jadi urang mah lakukeun anu diajarkeun ku guru-guru baheula nya kajaba lamun nu patal mah eta mah nya wajib dirobah nya sabab takbiratul ihram urang mah mukoronahna urfi ngabarenganana ari mukoronah teh aya nu kieu Allahu Akbar aya nu dibarengkeun Allahu Akbar aya nu teu ngangge jarak Allah berarti ngenyot ieu mah Allahu Akbar aya oge Allahu Akbar ame kadiekeun nya mangga-mangga wae sadayana oge aya coretna maksud aya coretna teh aya kateranganana kumaha urang mah fokus we kana salat urang nya ulah si eta mah takbiratul ihram teh kitu teh kedah nya aya nu kedah kieu aya nu kedah caram aya nu kedah ramona madep ka kiblat jiga rek ngarangeum nya aya oge nu dibeslakeun asalkeun teu ngalangkungan tilu gerakan mangga wae